Bobogohan teh geus ampir 5 tahun. Tahun kahiji, kadua, katilu mah manehna teh masih jujur jeung ngajaga komitmen. Tah mimiti tahun kaopat kakarek hubungan kuring teh arek paanggang. Dulu we sok parasea, malahan mah tina hal anu leutik ge sok jadi digede-gede. Lamun geus parearea omong teh hampir setahun teh kitu wae sok pasea. Nya atuh akhirna mah urang teh milih mutuskeun pikeun pisah jeung manehna. Ayeuna mah jalan masing-masing. Sigah baheula anu keur 3 tahun ka tukang, anu tadina adem ayem tara parasea. Betnaha ayeuna kudu jadi pasea wae. Sagala teh bet jadi dimasalahkeun wae. Pas mimitian ngomong rek pisah teh sabenerna mah asa teu wasa, hate oge asa teu ngidinan. Eta ge pedah dikuat-kuatkeun wae. Sabenerna mah nyesek ieu hate teh. Harita mah anu kapikeun teh ukur kitu. Keputusan anu terbaik keur urang duaan. Tapi da geuningan direnyepan mah kuring teh salah. Wah ka ngagugu nafsu, wah ka mutuskeun manehna. Kakarek oge saminggu ti harita putus. Nah, bet hate teh jadi inget deui ka manehna. Jadi sono hayang bebarengan deui. Sono jalan bareng, sono dahar bareng, sono canda tawa bareng. Saking kusono ka manehna jadi kabawa kana impian. Kuring ngarasa salah, hanjakal make mutuskeun. Da dina jero hate mah padahal hayang siga baheula deui. Ngomean kasalahan-kasalahan anu sok pasea wae. Jeung deui sabenerna mah lamun aya masalah teh asana teu kudu pasea da, jeung teu kudu langsung mutuskeun. Bagi kuring mikir jeung inget ka mangsa ka tukang jeung manehna. Kuring beuki inggis sieun ku sabab teu rela saupamana manehna kabatur. Sabenerna mah hayang balikan deui. Nya akhirna mah kuring ngelehan
bangkitkan ego jeung gengsi. Tuluy kuring ge ngacet deui manehna. Ternyata geuningan manehna teh aya ngabales. Harita kuring ngetikna HP teh bari ceurik. Sabab atoh pacampur jeung sedih. Kuring minta hampura ka manehna. Kuring hanjakal geus mutuskeun manehna. Geuningan da asa teu nyangka manehna ge cenah sarua sono ka kuring. Jeung deui cenah aya keneh kasempetan pikeun ngomean kasalahan-kasalahan anu geus kalakon. Urang omean bebarengan cenah. Da pas saya dina hiji hubungan teh nya sah-sah wae, nya wajar-wajar wae. Tapi kade omat cenah ulah dijadikeun akhir tina hiji hubungan.